ya di pos ini pusing nahan si RT pe ayeuna di isu-isu tapi ke ayeuna aing setengah genep can kapanggih eta nu wujud si RT. Ih, di mana gitu Zaman ayeuna dengan duit kita susut alah patan Ahmad. Tak beneran heueuh di imah cek aing ogenan. Naonna tuh Di teangan ti isuk ti jam setengah genep nepi ka setengah genep dah kalah cicing di imah. kasianan ka mana tuh? Ka pos, ka sawah, ka balong, ka kebon, ka plutok, ka mares. Ayeuna jalma mimitin apa kemana meninggal ka imah. Nah, lamun di imah geus buru kakara teangan di luar. Kapaneanan sakalian bari lewat. Pan imah urang jeung imah RT teh jauh mun deukeut mah langsung ka imah. Ku jauh. Nah teh tak kumaha mana cenah poe ayeuna. Nah, ini tuh Gaji uing. no ke zaman ke haresek ieu duit ayeuna teh. Nu urang we ge eueuh. Mun tayang apa wayahna kudu poe ayeuna yeuh. Naeun. Pemajikan di imah geus ngaberwek. Nah, Gaji naon keneh Allahu Akbar. heuh eta teh butuh. Yang butuh pisan teh, lamun teu butuh mah moal betengan RT atuh. Siapa dah ongkos tuh kau orang kau zaman kenyala saya. Ah. Tinggal kuat. Heeh. Aing. Alhamdulillah. Setelah sekian lamanya si RT baru bisa. Si RT lila pisan. Bina-bina teuing. Hip. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang oge. Waduh. Aing balain euy, kembangna deh. Kapan nguruskeun duitna jeung naon nu kieu RT? Kalau mau kembang. Sip. Ayeuna teh pan duit teh eueuh. Hah? Soal itu atuh banyak. Kira 200. Eueuh, ya wayah. Nah, ayeuna mah ku kembang wae heula gajina. Kira kuku kembang RT. Sia da apaleun. Ye. Ieu teh kembang Wijaya Kusuma Diningrat teh mahal kieu teh. Wah. Ai teh apaleun kembang. Sia mah tuh da ongkos hirup Sabaraha anu kieu teh? Nah, payu 5 juta mah eta mun aya nu butuheun mah. 5 juta teh. Nya heueuh. Maneh mah teu apal tuh da. Lain kelas kakap maneh mah. Emang baik itu ieu. Heunjung we jual. Cai pan teu boga duit karunya ka maneh. Urang teh. Bisa aing pemajikan Ai teh. butuh mah. Bae lah. Duit ada can datang duit mah. Bae lah. Aing mau tak pipayun 5 juta mah. Heeh, Jung, kemung geus payu bawa ka dieu deui duitna. Heula. Sawarehna deui nya. Aing suka aing keur aing kabeh. Teu ke gampang dileuwihan sia mah. Dah, moal geus bae ku ieu wae. Pok bae aing cesana mah keur RT. Ayo naonnya teh nya? Ampun, dihancur. Ting kayu sabahan, ting tak kembang. Ayo tanya apa berapa mulu? Sasek ieu euy. Mang. Naon, Pan? Naik ke mana mah mau jukut? Cih, nyebut jukut. Atau apa ieu? Jukut ieu mah. Ada apa? Ieu teh kembang Wijaya Kusuma cenah. Oh, maruk racin. Cih, racin kumaha? Aduh, mahal cenah apa nu kieu mah? Mama. Naon? Nah, ieu mah jadi sarua tuh. Wah, Sarua. nu balik. Nah, ieu jeung ieu. Tuh, serok pisan. Nya, Kumaha da ieu mah jukut? anjing si RT mah nya ngabobodoh teh gaji hansip geura dibayar ku ieu. Nah, emang meuli ieu merepot juga mah. Oh, jeung Nama pot jukut. ge kieu aing. Dibayar teh cenah payu 5 juta mah cenah. Wah. Kieu poe 5 juta. Heeh. Mana tuh? Katipu eta mah. Oh, gitu. Soalnya daripada temboga telat. Bang bali we kurang mah. Baraha? 10.000 we. Nya 10. Nama ingat tuh di ditu ge aya. Cis, atuh gocap atuh. Ah, moal teu mending keneh ngalah serangan padahal ieu mah geus diwadahan. Tuh gitu. Iya tuh lah, bae lah. 10.000. Heeh, bae aing.
Daripada atuh digaji pisan. Gitu mang. Oh, sok. Aing. Manya aing gaji 10.000. Belah daripada pemajikan ngaberewok. Duh, aing bisnis naon ayeuna euy. Sebut kieu aing can menang sarupiah-rupiah acan. Nipu wae aing teh. Jadi omong. Nah naon teh usaha kana naon. Aing. Pan. Naon mah? Mereka mana? Jual kembang ka Bos Epul. Bang iyo. Heuh tuh. Tempo gerak. Yang Yang mah dicari. Heueuh panan Wijaya Kusuma ieu teh. Man heueuh. Atuh dibeli ku Mang Minyun. Sabaraha 100. harga atas. Sabaraha? Ai wani gope dibikeun. Gusti, teuing ari maneh. Kono duit geus buat bapak maneh jujualan teh meresek pohara. Kebina-bina. Nah, dari mana saya nata? Tah, geus ek jadi. Nu saya namanya potna ge beulah kieu. Nah, pot mah ada diganti. Ye. Buah nata. Emang geus atuh lah bae. TF lah. DTF. Atau wae kukes. Damang bingungan boga 100 kes mah. Kes ada kurang DTF. Sok pada transfer heula. Sok. Tanggeus tah 400. Nuhun Mang. Heeh. Sing awet Mang. Bisa anu kieu deui mah. Aman Mang. Kerjaan aing Siap. Cong bisnis. Yang ngeunah teh. Aya pinikeun. Gila mun di potan mah make pot alus. 3 juta mah logor anjir. Aduh. Ayo kembang nu ti aing. Aing naon si aing urang meuli. Aslina aing dibeli ku siapa? 10.000. 10.000. Heeh. Orang tak bisa euy. Nah, Sin apa ya kembang mahal teh? kembang naon? Iya teh kembang Wijaya Kusuma keur ditareangan. Para kolektor teh. Biraku anjing pan dibeli nang ngancepan dibeli sabaraha mana? Gope kasih Evan, iya geus anu nawar 3 juta bieu. Anjing 500. Tawar 3 juta. Kalau enak diantarkeun ku aing Si RT berarti bener. Naon tuh maneh? Beli di ku aing ceban. Ajis teuing. Tunyon. Ajis ieu mah geus batu 3 juta. Kaca wis lain rusuh. Sim. Heng, Nun. Anjing. 3 juta aing melayangan jadi ceban. Goblok.